batur mah tos kapeser TV ayeuna keur meser kulkas kamari oge tos kapeser mobil. Nya kalem bae sih Bun, aduh sirik wae sih Bun. Ari urang rek iraha kieu-kieu wae. Ya kalem bae. Aik tadi nyen kopi jadi acan. Teu acan Pak, da teu aya acisna ge. Ya weuting mah bujur saengkrok kan. Ai si bapak. Berenang gerek sirik mah. Kasih Udin tuh. Hah? Si Udin tukang nyandung? Awas ya nyandung digiles sih gimana? Ampun. Alhamdulillah, air rawit bebas. Emang mesti mana? Wing dibui. Kunaon bisa dibui? Tepira padahal mah. Dapat duit 1.000. Iya. Nah, gening bisa dipenjara. Di penjara dah. Duitnya teh aya di hutang nini. Alhamdulillah sarua orang iblis bebas. Emang dah kasus naon? Perpasan ini. Udah ngeunah. Kan sekalian dorong kabeh nini teh. Ngeunah boy. Bisa gitu mah. Ya kan sampingna minum nyelak anjing. Baru dah. Ayo sarepi nya jaga teh. Cenah beja mah virus. Kamana-mana oge mani sepi. Mana kayak taneh. Aneh urang mah nya tengah hati bisa sampai kitunya. Mati urang teh. Nyet, keraon. Dasar monyet tanya ka monyet. Ayo mana ti mana wae kekarek ketempo. Nya euy, urang terus ngancrong eta. Acrong ti mana? Jadi itu berai dengan duit. Hah? Di mana ti ditu teh? Di Cina. Hah? Di Cina. Di Cina. Mang, mana itu dagangannya? Sare juga. Oi, ayo di dieu. Oi, Euy, naon? Mang, jadiin kopi lah. Kopi naon? Kopi hidung bela. Kopi dong eta budak ngora mah mau ka Cino biasana oge. Paling banter ge. Budai. Oh. Terus komik nu payu teh. Mana kopi na teh euy? Tuh, itu Mang tuh, itu tuh Mang. Mang, nomor si datang tuh. Hah? Si datang nu goreng. Mereka hutang ku urang diusir. Dulu budak kita mah beginya utang. Loba teuing hutangna meni teka tulis bukuna ge beakeun. Lain budak tekan nya, keur ngajenguk gitu nya. Jigana marek bunuh diri ripu ku hutang. Bieu di mana teh nya kamunya. Malas teh. Ka hade aku stres lah. Jauh-jauh ke lah pokoknya mah. Dewek baturna. Nya batur deukeut di SD. Alah, stres oge meureun. Nyanyi teh mah. Awas ya nyandung digiles sih gimana? Ampun, Bun.